kamus atau media terjemahan. Aya media anu kalintang penting mun urang rek narjemahkeun. Taya lian yen eta media teh nyaeta kamus. Ari kamus teh asalna tina bahasa Arab, anu hartina buku anu eusina ngeunaan harti kecap-kecap disusun kalayan alfabetis atawa nurutkeun runtuyan abjad. Upama di pasing-pasing kamus teh aya 3 rupa, nyaeta hiji kamus umum mangrupa kamus anu tujuanana pikeun kaperluan umum. Lain ngeunaan salah sahiji widang, ku kituna geusina sok lengkep. Kadua, kamus dua basa atawa dwi basa mangrupa kamus anu nyebutan sasaruan kecap dina dua